Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu asar geus datang di bae. Kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Dek ka mana deui Kasep? Dek balik Pak Ustad, dek mandi. Oh. Ieu Jang. Amal mah teh kadenge ieu. Geus waktu asar. Hah? Asar, tadi malin aja lohor tad. Waduh. Kudu dites imah budak. Karena waktu kita nyaho. Bisa-bisa tadi kosna nggak bohong ya budak. Ada waktu lohor jam berapa? Atuh dohor mah jam 2 Pak Ustad. Waduh, bener baik budak kosa ngabongan aing. Pinter amat ngerasa tadi. Aina-ainanya kasih ya. Siang nggak sholat hoten sia. Hah? Ngomong sih bener sia. Siang orang-orang semuanya ngabongan aing. Jujur mama, lo nggak bohong. Ustad, orang mah henteu ngabohong. Biasanya orang mah sholatnya dihijikeun jeung asar. Sia segala dihiji kita sholat. Anu kan di jalan perjalanan jauh sia. Oh, siapa tuh sholat ya? Hayo. Nanya sono bos jangan mandi nangis. Terus si aing kudu kumaha? Kumaha naon sih, Pi? Tanya kotas di Ustad. Nih, gua punya ide. Ide naon, Pit? Sini dah. Nu bener sih, Fitri. Itu doa yang paling aman. Kan gua mau ogah nganterinnya. Iya ya. Ya udah nih. Mana ya budak tadi? Haram jalan tanaman budak. Mentang-mentang awak sehat. Tempat ibadah lewatan doang. Ya Allah, permudahlah jalan hamba hari ini. Hayang mana pas datang ke dia pas dijelok kurung batang. Disolatkan, jadi aja. Ya dah doangan. Aing ge sarung wa kalau sok males. Cuman kewajiban teh aing maksakeun. Ya, Ustad mah ge keur nyap-nyap bae. Hidup hatu kudu daek nu maksakeun demi pangeran, demi kewajiban. Astagfirullahaladzim. Aduh, kumahanya? Ustad mah ge keur adegan panas nih. Sahasya. Pak Ustad. Ini saya Pak Ustad. Sahasya. Saya Pak Ustad, Sepia. Sepia. Pas lagu dutas ya. Sahanya. Tewah aing. Ih, Ustad bercanda baik ke duta-duta. Iya, urang Pia, nu tasna katinggalan, nu digebah-gebahkan ke Ustad. Oh, sia. Anu hareta judi terasanya. Nah, eta Ustad. Tapi kan judi dage terjadi. Ho, jaya aing. Tapi sama nu aing. Jadi kan sia. Ih, henteu Ustad. Urang mah diajak-ajak ku si Fitri jeung si Niki. Urang mah kabawa doang Ustad. Aslina mah urang alim. Buktina kieu. Ai. Ya heueuh nya. Masa sia? Ih, bener Ustad, yeuh jeule. Semenjak katimu Ustad, keinget-inget bae ieu ku omongan Ustad sampai ayeuna urang bercadar. Alhamdulillahirobbilalamin. Neng, si istiqomahnya bakal cadangannya. Sing sabar, sing tawakal. Ayeuna di zaman modern pasti sia leban moyokan make cadar. Siap Pak Ustad. Ieu ngomong-ngomong tas urang mananya? Oh, tas sia mah aman. Kemari ayeuna ngasia apa muter-muter teh kepanggih. Pokoknya mah tenang, aing bisa jadi fitnah ieu. Tas sia mah pokoknya mah aman da aing mah. Ye. Alhamdulillah tas aing aya keneh. Ye, Neng, tas sia mah aya keneh da aing. Aing ge kepikiran, jadi beban ka aing sing jadi fitnah. Jaga ya sih barang saya. Makasih Ustad udah jagain barang saya. Maaf ini nggak bisa ngasih apa-apa. Ke satu Ustad buru-burunya. Kemana Lang? Neng. Ih, Pan. Kartu. Naon deui Pak Ustad? Tadi kan usah kartu lain. Astagfirullahaladzim segala kajeleuhan deui. Hei, udah kabur ya. Astagfirullahaladzim hamjadah. Aing bohongan badi.